Aduh, ya motor ku aing jigana pelek jeung ban kudu rada dimodif ya. Sampe awewe naraplok ka aing. Hah. Ini saya teuing aingnya lah. Naon sia belang-belang gitu ka aing ket. Jiji, nah ya naon sia ket subeli. Datang-datang mbak-mbak kitu ka aing. Aing teh kieu mah deui. Naon? Sia teh CS aing heuh. Sia naon ket? Aing datang-datang pulang-pulang gitu juga ngambek. Aing teh keur butuh duit. Terus Aya bayareun aing teh 100.000. naon urusan jeung aing? Heula aing can anggeus. Kumaha? Aing teh bukan duit gocap man. Terus aing kudu kumaha mun sia bukan duit gocap? Boga hutang cepet aing di setoraneun teh. Terus Injemkeun ka aing gocap ti maneh. aing geus kudu ngijemkeun duit gocap. Oh ya hana tuh. Da aing teh ku sabab maneh best friend aing, da aing kapaksa aing kudu ngijemkeun. Aya aing duit gocap mah ieu mah. Kudu cokot heula. Bae teu bawa we heula. Bae, ku aing bawa heula. Heeh. Heuga tuh. Kela, tapi aing mau jeung bensin. Aing eta nu gocap ka aing heula jeung beli bensin. Oh, heeh nya. Heeh. Wah. Ka aing daguan di dieu. Mana daguan di dieu nya? Siap. Mbak, tadi kan. Ya. Nah, aing kan heula nyokot duit. Heeh. Siapa tungguan di dia? Aing daguan di dieu. Oke, Bos. Heeh. Duh, si Samad deui penyelamat hidup aing untuk aya si Samad. Guys, mal pusing-pusing. Aing. Wah, itu si Samad teh ka mana nya? Laksan aing ah. Aing kakak kesel yang ada gua si Samad wae anjir. Neng kemana apa nih mana teu deukeut aing ah. Udah cangkeul aing ieu teh duh. A few moments later. Oh, Bapak. Anjir. Ya nungguan geus 2 jam si Samad wae aing. Nu kumaha nya? Aing ah. Laksan. Aing. Balik. Aing. Balik. Balik. Mana? Naon? Ih, masih tadi ieu aing ada gua teh 2 jam deuleuh tuh. Ya, hampura. Sia ka mana wae aing ada gua lila. Aing geus dina lomari di kacak-kacak dina sagala ge. Oh, wah ternyata duit teh euy. 50 pinjem ku maneh teh. Meureun ku pamajikan pake bayar kosipa. Aduh, aing Sia Subeli. nyumur teh tadi. Ih, napan aing tadi teh sugan teh aya Subeli. Ih, nah. Geus atuh lah. Aing sia mah aing kana sagala gua lila aing. Gua ajang ada gua. Aing lain teh. Terus kadikan itu tadi gocap. Nu mana? Anu tadi jemputkeun ku bensin. Yeuh, kieu denge heula. Jadi kieu Subelinya tadi teh yeuh aing teh. Ini teh bensin beak, kasih duit teh ku aing teh pake beli bensin 50 teh. Heeh. Ban teh da bocor deui tadi teh. Aduh, pake nambal di ku aing teh. Anjing. Sia mah teu paruh busan duit aing. Gocap eueuh. Atuh kumaha? Ih, pan itu motor malah ada lempang Subeli. Sia mah duit aing. Pokona mah aing hayang apal duit gocap kadikeun deui. Aduh, beak. Ih, aing